barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana haturan wilujeng petepang dangu deui sareng simkuring sareng pidangan carpon anu kahaturkeun dina deungeut ayeuna masih keneh ngaguar carpon kengeng Bapak Ahmad Bakri. Urang sami-sami dangukeun, urang sami-sami bandungan carpon dina judul Di Geusan Ngiuhan. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Cik wang-wangan tadi mah jam 5G asa geus kudu datang kanu dijugjug. Tumanina muru laku teh. Tapi teu ku hanteu, sakadang mobilna mogok deui nepi ka 3 kali. Uyuhan ari kitu teh mah. Mobil pasesaan zaman Firaun dikencarkeun keneh bari jeung muatanana teu kira-kira. Di luar reuteum sakurlingna, di luhur nya kitu. Di jero mah tong dicarita. Neep cara pindang tongkol. Kuring ge kabagian ngalahun. Ngiring bingah, cek nu diuk gigireun ngaharebos. Rana anyar urang noong, semet ngagerem, boro-boro hayang nemalan. Kareuheut uda ngalahun rana ge teu bungah teusing. Nu puguh mah asa kasiksa, sagede munding kabiri teh lain omong bebenyon. Teu bisa walakaya jaba pingping duanana sing sireumeun teu kaampeuh. Nepi ka dayeuh teh geus poek, jam 7 taksiran mah. Juturun ngajingjing ransel butut wadah pasalinan. Tukang beca raong taya nu temalan. Da deukeut ieu ceuk hate teh. Mending leumpang tama paregel urut tadi katindihan daging kabiri. Kira-kira 100 lengkah ti pangeureunnan mobil teh cenah ceuk nu ngabejaan teh. Lengkah teh dibilang di jero hate. Lengkah nahnai urut manggih gawe gede tadi dina mobil bari jeung beuteung lapar. Da turun ti imah teh memeh lohor. Ngadagoan mobil matet ge aya jamna tuda. Rarasaeun di lembur mentas parapatan teh teu tarapti. Seak jebet aya beca ngadupak ti gigir. Kuring ngajengjehe dina asparan selamat seleng teuing ka mana. Pada muru pada mayang ka sisi gek diuk bari mencetan tuur. Srog nu nyodorkeun ransel. Ciut. Reg aya sedan eureun deukeut pisan. Nu nyetirna mojang keur meujeuhna. Gigireunna aya deui mojang. Sapantar pisan. Juturun nyalampeurkeun. Papakeanana sarua pisan. Boh warnana, boh potonganana. Dedeganana nya kitu deui, manis siga kembar. Aya naon? Ceuk nu saurang. Itu aya nu kadupak beca. Ceuk anu nembal tukangan kuring. Tatun teu bisi perlu ka rumah sakit. Henteu rupina mah. Naon nu karaos teh, Pak? Ceuk Nyi Mojang bari nyampeurkeun ka kuring. Bade ka rumah sakit dianterkeun ku abdi kana mobil. Teu sawios Neng. Da teu naon, nyeri tuur meusan, diteuneut kana aspal. Ceuk kuring bari jung nangtung ngeprukan calana. Cenggeransa disangsangkeun kana tak-tak. Bade angkat ka mana? Dijajabkeun atuh ku abdi. Ceuk si Neng anu bager teh. Teu sawios Neng, nuhun. Da caket eta kapal hidinya. Ceuk kuring bari nunjuk ku inung leungeun. Nuhun atuh ari teu naon mah. Cenah bari sup deui kana mobilna gerung dius we. Kade atuh Pak, sing atos-atos di kota mah. Ceuk anu ngomong ditukangeun. Kuring teu nembal karasa kamelangna tapi bari nalangsa. Asa diurang kampungkeun pisan. Rumasa buluku sutun. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Nikreuh deui bari ingkud, tuur karasa keneh nyeri. Poho deui lengkah teh geus sabaraha. Bilangan teh leungit ku karuwas. Dikira-kira we 50 lengkah deui. Ongkoh inget deket warung soto ceuk nu ngabejaan teh. Srog kalebah dinya pok nanyakeun. Eta panginten, ceuk nu ditanya teh. Tu geuning pantona muka. Srog tuluy pupuntenan dina golodog terojol pribumi nyampeurkeun, heran, beuteu wawuh. Panasaran pok nanyakeun deui. Parantos ngalih, ceuk nu ditanya teh. Teras wae mapai jalan ieu, kirang langkung 1 kilo menak gedong agreng nengang. Tidinya mah parantos caket, kirang langkung 200 meteran menawi. Mariksakeun deui we engke di ditu. Mitra kaum dangu nikreuh deui teu kana beca ngirit-ngirit duit. Tapi tuur beuki nyeri di bawah lempang bae mah. Ngocal-ngocal nawar beca mahal pisan. Nyahun meureun semah jauh. Teu weh. Beuki jauh beuki ti iseun. Angin ngagelebug ti hareup, tanggah ka langit pe hujanna ngagarayot. Bentang ukur hiji-hijieun anu tembong. Hayang gagancangan sieun ka bancu tapi tuur teu merean. Mimiti ngepruy girimis, teu ku hanteu. Ceuk hate, ngalieukan beca. Keun wae mahal-mahal ge, tibatan jeung kabulusan mah. Luput aya nu tembong, kapaksa ngeureuyeuh nikreuh. Kaduhung tadi kurang wawanen. Tembong behareup aya nu ngempreh caang. Eta kitu gedong anu pajar nengang teh. Ceuk hate, beuki deukeut breh weh gedong agreng kacida. Teu salah nu nuduhan teh. Plong wae hate teh. Deges deukeut cenah ti dinya mah. Nah atuh ari breg teh hujan maneh ngagebred gawas dicicikeun ti langit. Lebah dinya pisan hareupeun gedong teh. Luak lieur sugan aya keur ngiuhan, palias. Kapaksa asup kaburuan ngadon ngiuhan di emper gedong teh. Gek diuk dina ubin bari rada asa-asa. Ari sin tuda di emperna ge nu agreng kitu mah. Tembong ti luar paparabotan sing sarua endah. Harurung harerang. Pantesna teh nu bogana lain jelema samanea. Teu pupuguh hate teh make ngalamun. Mana teuing bagja namun sorangan aya milik jadi jelema kaya cara nu boga gedong teh. Sabatai bae meureun saliuk beh. Mau ngalaman puga gahayang teu cara ayeuna. Rekana beca ge kudu mikir heula. Awahing ku tayapakeun. Brai panto hareup muka. Kebeug weh. Asa kagebah keur ngaheroan bagja deungeun. Jol aya nu nyampeurkeun. Lalaki tengah tuwuh. Nilik segala rupana moal salah nu boga imah. Ceuk hate teh. Umurna kira-kira sapantar jeung kuring, tapi itu mah bangun seger keneh pisan. Bubuhan ka asuh ku kaayaan, hirup senang taya kakurang. Disampeurkeun teh rada reuas. Sieun kumaonam. Rumasa bemak rama kumawani ngiuhan di dinya. Da di kota mah bejana beda jeung di Pelemuran. Ae geuning aya tamu. Bade ka saha? Cenah ceuk nu disangka pribumi teh. Leuh buah-buah ceuk teh mangganing hujan ngagebret keneh. Bade ka palih ditu. Ceuk kuring bari nunjuk ku indung leungeun. Nanging leresan dieu ka bancuh. Pangapunten abdi culangung ngiring ngiuhan. Dilebet atuh calikna. Tiis di dieu mah. Anginna teu raos. Cenah darede pisan. Kaget ku teu sangka urang kota tur sakitu mewahna nelikayaan imahna mah. Tapi bet akuan kitu. Dan udah deh jijienan mah sok beda sekan hatena oge. Teu sawios da moal lami ngantosan raat. Ceuk kuring. Teu sae di luar mah. Ongkoh abdina isin bili pajar bedegong teu ngangken cenah. Kuring sasawiosan teh ku gede rumah satea. Bangun keke ngajakna teh. Kapaksa eledeet. Atoh aya di aku teh. Lewang aya. Serab jeung nu sakitu harurung harerangna. Sugan teh degi kabeh urang kota teh. Ceuk hate. Bari nuturkeun teh panon geus miheulaan ngintip ka jero. Di lawang dongko heula ngalaan sepatu sekalian jeung kaosna diporosotkeun. Da geus gorowong hareupna. Nepi ka katembong kabeh ramo suku teh. Wal wae diwawalkeun ka jero sapatu. Asa nincak asa henteu asup teh.
palaur sieun ngotoran Alketip anu dipake dadampar kursi. Mun hade mah hayang gek wae diuk dihanap. Ala jerih rek diuk dina kursi teh. Tapi itu keukeuh pisan. Teuing kumaha rarasaan kuring harita. Red kana pepakean sorangan, mani asahina numpang dinu sakitu arendahna teh. Pribumi nyelang ka tukang teu lila jodei tuluy ngajak ngawangkong bangun teu asa-asa ngakuna teh. Serog nu nanggeuy baki mairan leuteun jeung lalawuhna. Jajaka likuran taun, nilik kana rengkah-rengkuhna mah siga rencang. Tapi pepakeanana dibandingkeun jeung pepakean kuring teh jauh pisan. Aralus itu Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Sanggeus dikeukehan regot kuring nginum, asa ngadeg-deg jekel cangkir teh. Gening aya tamu, parantos lami, cik sora awewe ti lawang tengah dareh pisan kadengena teh. Asa kageba neuneun cangkir ge mani ngagetrek kana pisina, tarik teuing. Ari cengkat, Gusti, hate ngalenyap, ambekan asa eureun, kasima meureun, asa rampang reumpeng teu puguh. Nu ngajengjen dina lawang teh imut wae bari neuteup kana beungeut kuring. Harempoy, gek wae gigireun carogena. Mani sedikna teu pagaye-gaye bangun geugeut kacida. Teu kaduga patetep lila, teu wasa ku era. Pikiran ngalayang nalar lalakon baheula jaman keur ngora. Nemres tembong deui asa kakara kamari. Mimiti mah agul boga pamajikan ka urang kota, nya geulis nya bumela. Dibelaan beneng jeung kolotna da teu darwaeun minantuan ka kuring. Zaman Jepang diboyong ka lembur. Zaman Jepang ieu sagala tigrat, tapi di bawah sangsara teh teu aral teu ngarasula. Kala ka kuring anu leumpeuh Yuni, nanya pemajikan bulu kusutun teh, hate ngagilir kanyaah suda. Padahal salah kuring keneh teu bisa makayakeun pemajikan. Usaha kieu kateug, kieu kateug. Rada leuheung teh peda sok meunang jatah beas katut lauk paukna ti kawadanaan. Buru jadi kapala kaibodan sakacamatan. Mun teu kitu mah kana ngongkrong. Sakali mangsa balik ti Lamping tah nyaksian latihan peperangan di ditu. Dur magrib teh di jalan keneh ngicibrit wae mopoek sorangan. Nah atuh ari breg teh hujan ngagentak. Mani kawas dicicikeun. Gura-giru nyimpang murunu caang. Teuing imah saha ditepasna teh ngemprai lampu gembreng. Serog kana golodog kebenaran pribumi aya di hareup, bray panto muka. Geus dimangakeun sup kuring asup bari pupuntenan. Da tadi mah teu niat-niat. Semetrek milu ngiuhan dina sosompang. Ae geuning Bapak Banco, cenah minangka ngabagiakeunana teh. Ari disidik-sidik si horeng nyisari. Nusok dagang sayur di pasar kawantarana beunghar. Anyar ditinggal maot ku salakina. Dagang ongkoh nurunkeun kalapa ongkoh. Sawahna lega. Lega piak pisan ngakuna teh. Saangkanana kuring teh ngahajang-hanjang meureun. Kencir ka tukang kadenge paparentah ka anu di dapur. Teu lila sor susuguh pinuh sameja. Hujan beki gede, ngawangkong beki uplek. Betah ongkoh ngobrol jeung randa nyangora nyageulis. Moho ongkoh kana susuguhna. Kadenge sadahayam kekeokan di dapur. Heuleut saja meureun jol nu ngabejaan ti lawang tengah. Tuangeun tos sayagi cenah. Diajak dahar teh kuring api-api kaleked. Padahal hate mah surak. Lapar ti beurang keneh. Teu lumrah wae ongkoh nampik pangasih pamali. Hujan raat pok amitan tapi nyirana pok deui tong waka mulih cenah resep keneh ngobrol cenah. Kentrong 2 alas kali digarduh kuring ngarenyag. Asa kakaraci keneh bet geus tengah peuting. Kuring nangtung bari amitan nyirana merengut. Keukeuh ngandeg nita ngenong. Tong mulih cenah. Poek ongkoh leueur ongkoh. Eleh deet ngenong we. Ti harita tigesan ngiuhan kuring kacangkol ku nyirana teh.
beki lila beki masket kanu di imah beki poho tampolan nama nepi ka saminggu teu balik-balik. Tungtungna teu kapalang nu sakitu bumelana jeung satyana teh ditundung bari teu dianter-anterkeun acan. Inung kuring nepi ka midangdam jeung cerikan itu minantuna. Pleng weh, Jepang eleh perang disusul ku revolusi, teu kungsi menang raratan. Tepung-tepung ayeuna di imahna bari jeung nyampak hurung herang ala lagreng. Najan umurna geus namahan 18 tahun tapi siga beki geulis, malah siga anu teu ngolotan. Beda pisan jeung kuring dalalakon jeung nyirana teh teu manjang. Geus karasaeun mah kuring taya gadag noker. Tungtungna hirup teh teu puguh nyang huluna, kawas anu katulah. Ayeuna deui digesan ngiuhan tepung jeung manehna teh. Meni asa teu beungetan awahing ku era ras kana dosa, baheula neung teuinganan. Tapi itu bangun teu seru-seru, teu nilam saeutik-eutik acan ngakuna teh. Di ditu teh asa kasiksa, liraheut diuyah asem beuki peurih. Asa mending dicarekan atawa cerot we diciduhan beungeut, tibatan dibawa dareh deh kitu mah. Muli ti mana engkang teh? Cenah, sorana halimpu keneh, sabah heula. Wang Suti, balik ka palidinya, cek kuring teu paruguh nemal oge. Mangga atuh ngaleueut, cenah bari ngarongkong wadah kue song ka kuring. Asa-asa rek nyokot teh, tapi itu keukeuh pisan. Nyelang tangga sakedeung, lenyap deui hate teh. Breh deui ka cipta zaman keur dihukum ku kuring. Usum sangsara dina zaman Jepang. Cipanon ranutdut basa ditundung teh. Wilujeng kantun engkang. Mugi ageng sihapunten beliseur kalepatan abdi salami kumawula ka engkang. Cenah boro-boro make ngagugat-gugat kalakuan kuring jeung Sari. Nyirana teh palias taya basa-basa seru. Nepi ka ayeuna manehna geus mulya, bubudena teu aya robahna. Malah asa disungkun kuring teh, hate beuki kaweur, beuki tagiwur reman kawiwirangan saliwang nemalan anu nanya. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Bumi lalaki rutret wae gawena, red ka gereuhana, red ka kuring, nyahun kitu lalakon kuring jeung manehna baheula. Sabot itu nyelang ka jero kuring amitan ka carogena. Padahal hujan can raat, ngan teu wae ngagebret cara tadi. Kari ngaririncik kawas rek lila, keukeuh nu nganeg. Kuring keukeuh dadaku rek muru laku. Didaguan ku batur jam sakitu, padahal mah awahing ku teu kaduga lila-lila aya di dinya. Sabot nagog di sapatu bari ngalalepkeun kaos butut, jol deui anu dipika serab teh nyampeurkeun ngananaha. Nah bet engal-engal engkang teh, pan nguruy keneh, abdi ngajurung nyagikeun tuangeun. Cenah, teuing kumaha kuring nemal harita teh. Bari teu kaduga ngaliuk-liuk acan jut kaburuan ngiciprit aaruyan. Srog kalawang buruan, srog mobil rek asup. Lampuna nyorot kana beungeut pisan rasaan teh. Reg eureun nu nyetirna nempo. Geuning mang, cenah. Si horeng nyemojang anu tadi teh anu majar rek kantirkeun ka rumah sakit. Neng eta teh. Ceuk kuring bari nyisi. Mohon pan ieu rompok abdi teh. Mun terang bade ka dieu mah sareng wae tadi. Hanas abdi ulin heula, cenah. Kuring teu lemek bingung pi omongeun. Bade angkat ka mana deui atuh, pan ngaruy keneh. Bade ngabujeng ka ditu aya anu ngantosan. Kulem wae atuh di dieu, bilih teu damang kabulusan. Teu sawios neng, nuhun. Mobil ngagelas resup ka garasi. Kuring ngajengjen kayung-yun ku budak bager. Cacakan anak nu beunghar teu adigung ieu aing. Ngalah ka indung bapakna. Hate tuluy ngacaca ngrusras sagala kainget. Kebeg. Dareh deh ngalah ka saha budak teh. Ka indung, ka popotongan aing. Asa aya nu ngabentar ras inget. Heuleut sawatara minggu titas nundung maehna teh.
ngadenge beja majarea anu ting harewos teung teuingeun cenah. Mani tega pisan padahal keur kakandungan 2 bulan. Buahnya eta anakna anak ti aing ceuk hate teh. Di bepantes umurna meujeuna da geus 18 tahun papisah teh. Teu karasa ngajanteng dinu hujan teh. Hate maneg mayong asa hayang balik deui. Bisinya eta anak kuring asa teu wani ku rumasa dosa. Ti barang dikandung teu basa-basa acan. Hate kuring poek leuwih mongkleng batan poekna peuting harita. Tamat mitra kaum dangu. Cag carpon digesan ngiuhan kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun leuwih ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com